Sampurasun baraya, hayu urang pedar hiji bebesan Sunda nu pika bitaan dinten ieu nyaeta balik ngaran. Cobi emutan, pami aya nu nyebatkeun, mung mula ngaranna wungkul, salira terang tenan hartosna. Si horeng makna mah basajan tapi leleb pisan. Balik ngaran teh hartina paeh atawa maot. Sedihnya, Urang tingali contona. Ieu basa uni naros kamisah perkawis adina, kumaha geus balik ti Delina? Sedih pisan misah ngajawab adina tos maot di ditu. Jadi kadieu mah ngan balik ngaran wungkul. Tapi aya deui konteks sanes. Bayangkeun pas si Wasdi keheul ningali embrun di nyeri jeung di wiwirang ku Jaka. Wasdi nyebatkeun tibatan cicing di wiwarang mending keneh milih balik ngaran. Nyaeta leuwih hade pae tibatan nandang wiring. Jadi, babasan ieu tiasa keur nu maot di pangumbaraan, oge keur ngagambarkeun harga diri ngalawan wiwirang. Leres-leres jeruknya. Numutkeun salira, kumaha ieu babasan ngagambarkeun pahitna kanyataan hirup jeung pati di urang.